Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayana Kang Haji Channel. Aduh barayanya ku danget ayeuna. Aduh ya pribados nembe sumping deui ya di kebon pakuan baraya. Margi tos saminggon ya baraya pribados teu ka kebon pakuan kumargi dinas keluar kota baraya. Aduh ya pribados kangen ya ke kebon pakuan nyeta ka Kang Haji Channel tuh. Waduh Kang Haji Channel lagi semakin botak ini mah barayanya. Alhamdulillah ya baraya tuh ya. Aduh kangen ya ku saungna Kang Haji Channel tapi saha ya baraya ya. Waduh aya incuna geuning baraya keur ngagoler baraya. Masya Allah baraya tuh. Aduh ya pribados nembe sumping deui baraya ya di kebon pakuan ya. Aduh Masya Allahnya masih kene endah pemandangan baraya. Begitu nanti orang kena sering-sering bersyukur baraya ya. Barangnya Masya Allah orang. Barayanya aduh ya samingon abi teu ka kebon pakuan, kebon kangkungna Kang Haji Channel terus mulai tumbuh bunga baraya ya. Masya Allah nya ayo Kang Haji. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Haji. Aduh abis tepang Kang Haji nya. Mohon aduh. Mohon abi teh dina keluar kota Kang Haji nama ya. Aduh kangen ya. Aduh ya. Mohon Kang Haji. Pidoana we Kang Haji, pidoana Kang Haji lah nya. Masya Allah tuh baraya ya abi ya. Kesamingon dekat kebon pakuan baraya. Ieu ninggal perkebunan Kang Haji Channel semakin makmur bono ya, semakin tumbuh tah. Ieu teh dibarengan ku seueur-seueurna sholawat Kang Haji Channel teh barayanya tuh. Masya Allah tuh. Sangsaka merah putih pun sudah berkibar deui baraya tuh. Masya Allahnya. Si bungsu geuning aya di dieu Kang Haji. Aya Tah kitunya tuh ngebaturan Kang Haji. Aduh Masya Allah baraya nya tuh Kang Haji. Aduh ya abi teh dinas keluar kota Kang Haji ya teh pamit teh dinas keluar kota mah. Aduh mata abi teh di luar kota teh cenah. Aduh ya kangen ku suasana kebon pakuan kumaha gitu ya kabarna Kang Haji Channel, Kang Haji Banda ya jeung reng-renganana gitu. Aduh pas abi ka dieu masih kene barayanya suasanana tidak berubah baraya tuh dengan keindahan tuh, dengan keindahan alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun. Mata urang teh baraya kada seueur bersyukur baraya. Daing sakartum laji dan nakum. Jadi pami urang sering-sering bersyukur pasti ku Gusti Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya tuh. Waduh yo. Ieu naon bade masak kangkung Kang Haji? Aduh ya Kang Haji Channel ya. Aduh Masya Allah cing sehat Kang Haji Channel lah sareng ngereng-ngerengana lah pokokna mah. Masya Allah barayanya. Masya Allah barayanya tuh. Suasana di kebun pakuan baraya. Aduh kicauan burung dibarengan sareng suara kontraktor. Pokokna mah Masya Allah barayanya. Urang teh ku sering-sering bersyukur mah baraya. Insyaallah pami urang ku sering-sering bersyukur mah pasti Allah mudahkeun, Allah lancarkeun baraya. Aduh Masya Allah lah.
Haji channel tapi wah naon dia baraya. Wah, aya kulup jagung nih Kang Haji. Wah, masya Allah lah. Kinti abi nyobian Kang Haji nya. Aduh, ya kangen abi. Oke Kang Haji siap tuh. Baraya tinggal tuh. Hujan diala. Oke, sok Kang Haji ke kuabi diala lah. Tuh jagung baraya, masya Allah. Baraya, wah panen jagung. Oke baraya tinggal tuh. Masya Allah nya, aduh. Iya, ku kangkungna salalagar kieu baraya, masya Allah. Pokoknya kurang teh ku sering-sering bersyukur baraya. Tah panginten kitu heula barayanya. Aduh. Alhamdulillah lah pokokna mah kabaraya-baraya Kang Haji channel mugia ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kasehatan, kemudahan sinareng kalancaran. Tong hilap perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun, berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.